boga anak boga dua, nu hiji jauh di Jakarta, nu hiji deket imah. Kolotna geus umur 70. Lamun kenteng bocor nu deket nu menerkeun kentengna. Hayang aya gering dianterkeun ka dokter ku nu deket nganterkeunana. Nu mang nyangukeun nu deket. Anu mang nimakeun nu deket. Lampu parem bagian nu deket. Kompor na ngabeltruk bagian nu deket. Jahan nu deket matara mere duit tiap bulan. Da kabeh kabutuhan indungna geus dituturkeun ditedunan ku anak nu pangdeketna. Datang lengke lebaran nu ti Jakarta balik. Dipapagun ka hareup. Incuna dipangku. Ngomong ge robah jadi bahasa Indonesia. Cicing dipangulah kaler, ulah utara-utara sia teh. Pangulah kaler bari dipangku teh. Ini teh cucu nenek dari pulang dari Jakarta. Meuni cantik lihat. Aduh sia teh meuni cantik. Ka incuna nu deukeut mah gigireun imah tar pernah disebutkeun geulis. Datang ka imah geus dipangmuncitkeun hayam. Naon deui? Ye spray ge nu anyar dipasangkeun. Sarung bantal ge nu anyar. Diagul-agul, dibere duit ya 750.000 sa desa nyaho kabeh. Yo anak manu di Jakarta mah lebaran teh mere duit 750.000. 750.000. Sabuat dicicing ge engke tempo balik nangka dipisahkeun, beas dipisahkeun, hayam hirup dibekelkeun, bakakak, ranginang, opak kabeh dikumpulkeun, dikumpul-kumpul di wadahan di kisaan jangan balik nu di Jakarta. Anak nu deket geus teu ditanya-tanya acan punya cucu dan dari Jakarta. Terus ditanya ku batur, ai eta anak manu deket mere duit tuh si eta mah eueuh kaingetan ka kolot teh, eueuh kaingetan. Padahal mau dihitung satauneun eta mah ngepelkeun menerkeun sanyo, menerkeun lampu ka dokter. Nya kejona, nya lukasina, nya nogna geus leuwih ti 5 juta eueuh. Bener teu? Tempo mangkat eta lamun dihitung duit 750.000 jeung barang hakan budak di Jakarta di dieu. Jeung beas nu dibekelkeun jeung hayam geus teu saimbang, teu saimbang.